bos ini dina lagu kacang asin bok pilih pada pakaulan bos ini di atas Ari kacang kumaha cenah kacang asin kan asin namanya uyah abisin isin nama dapur dua salayo kamana atuh kamana hoyong apa kan hojang sok tibangan suka teh apa hajat lamun bangli tibatan bagaturian suka teh lamun bangli kacang asin dicatat kabalan dongan bos enyo abisin nama bos enyo canau toba soyong bos enyo isi aku sayana Asik
kangge apa namila diantos cucu dina pakaulanana dina lagu botol kecap. Oke disarangan ku bos Enyo. Majang cungkap payun cik kumaha cara kita bagan. Cobi taksir iya ngehidang satu sok pirakuna orang baladongan si bapak ditengah kapanda unitili kumaha digigirna mani monit tetep monit tetep tiara manisir urang taksir iya nu masih nengokin sok pirakuna si bapak hendak kapan mau digula pamandor kalau kokoh pengisin pamandor deui abdi masa turunan urang lempang pamandor panarapina tajang gadutuna mundut milik pamandor deui digigirna mundit tetep diharapna manisir ayatna kamana cenah urang lempang bos rererengan asahan kan abdi mah teu acan bos reki kadutuna mun disawah bos Enyo ditukang lumayan ya mun dititip bos Edi ditukang manilanya Oh,
Abdi kepeng titis tulis baca diri moal bobogohan deui abdi bosen pabesan anu bageun putus deui putus deui pegat benang pabesan anu bager bisa disambung ke deui pegat cinta sedih ubaranana soal cinta pabesan daya nu bageun tong dipake kaulinan punentos masket urang cihirup hese mah palerkeun nama tapi omat olare pabesan anu bager katalajoran mona tetahan bisakah usapku setan kemulamun apel hari malam minggu pabesan anu bageun tengantik terasa daek diganggu kumaha pahajat ibu hajat ngancang nangka pegat hujan kapak sama urang cihiru balikna hayang isukna sor aja
Dede kapung kanggo Mas Rejano Bager Alima bobogo anade Dede Alim kanggo urang duku tengah wargi Dede putus deui nyeri deui pegat benang kanggo Bapak besan masih bisa disambung deui putus cinta pajat anu bageut hese diubaranana soal cinta kanggo urang cirup anu bager tong dipake kaulinan mun geus maske apa disepu Dede anu bang bagerna hese mah balerakeunana tapi omah panganten anu sabar cintana ulah rek katalanjuran mun teu tahan Kang Reja awas mangkeren babari tak usah setan Sanu kawin cenah Kang Nur Amoy. aya teh amoy kecil-kecil kuda kuningan Cik bagus. Nepak. Panggaran sama rasa yang bisa seberangan hati basket dirangkap pelet bahajat ibu hajat semua berangkat di asarete abituan iya hati kaya satu kongkongan jauh sok hayang nepang bahajat ibu hajat bangga hoyong nerangan bapak rasa ibu hajat hayang bangkrut nampakkan sana panjang tepat nomor garang kanggo bapak hajat ibu hajat anu bager aya pak hajat ibu hajat aturan Aya monggo ayo. barang sok kagondangkeun
lamunan radengan paduka-duka tepung munggaran sama rasa geningan bakso sebelahan hati masjid nirkapelet pahajat melohong baik bayar laguna ayah menawi pajak aduh dede tulungan iya hati geningan waktu tunggulan geni ayah paribasa dede hoyong campur-campurera poporosi hoyong apa ampro sarang bapak hajat deui namplok kena sono pajongo tepangan umum agaran barung jeung hate deg-degan aduh dede tulungan iya hati geningan batu tunggul geni ayah paribasa ibu ajan dede uyung campur era ayah menawi pajak sareng ibu haturan wilujeng depan aduh dong sakedik deui etang-etang pakaulan ibu aja hoyong dibayar laguna pahajat ibu hajat anu mana haturan pajak tekenging lamit teuing hoyong ditepangan hari ibu hajat dan mana kanggo pahajat hoyong ditepangan heula kapain abah pake nolong ayo ibu hajat apa hajat suai-suai orang areo karena paduka Sobi macem ganggo ibu hajat bapak hajat anu mana haturan manok amoy haturan wilujeng tapang haturan mah pada kaul heula jangan kaul heula ketiasa biasa we ibu hajat anu bager ya Allah dolar astagfirullah cici mana tadi dolarna kalau tahan ibu kadieu teu bu ari hiji deui geuning di bawah deui ih eta hiji deui tah bapak hajat pahajat anu bager oh tadi teu biasa cenah bayar laguna
goblok kacang jema doi terus remasan dan harapan disangka tas lekasan raya rumahku tetap. Aduh, abdi tolong tepuku pikir cuaceo
Gusti nama suci Kagungan usik maling semua bisa para kancang doakan panaga Gusti urang Cihirup bager anu sifat Rahman Rahim anu sifat Rahman Rahim Toba semua bisa para kancang doakan panaga Gusti nada rahmat sepatna ulah merapak-mapakan agama jangan dari gama bahajat ibu hajat anu bager kudu hade jasa sama gunakeun anu mumpang dina poe nu kamariasi kumaha kitu sadayana jantene mutan bahajat aya di barongku kesabaran bariman bariman ka pangeran saha deui cenah cu boga atuh cu di barongku kesabaran bariman urang tiru poe bager di barongku kesabaran ibu hajat anu bager no mantak urang ibadah bisi amal loba salah iya welas saksi kamalukna laksanakeun perenatana kanggo ibu hajat pajat anu bager tepikeun mah cegana tepikeun cegahanana Toba hirup rukun modal suci alus laku alus laku hade budi urang Cihirup wargi dede anu bager kudu hade kasesama gunakeun anu manfaat geni nedaramat tina pirang
gunung adik asa sama gunakan anu manfaat gara-gara ibadah teh anu bager sangkan menang karidoan sangkan menang kebahagiaan amin ya rabbal alamin mugi Gusti nangatayungan ka umatna bangsa kering tepung generasi jantung hilir angin marang bulan Pinodan di
Wilujeng siang Wilujeng patmangdamu sareng Asunia. Iya teh Kang Ipan hoyong dipanggilan sore teh. Iya pohon Gusti kalau rasanya itu ayah sabarahanya itu ayah 33 langsung. Waduh gitu. Tehila pangga kasepuhan di payun menangi bade ngirian pakaulan di antos. Ibu hajat bapak hajat tehila kanggo dua putri sareng sareng ngana pangantennya di antos. dua putri sareng panganten. Tetep dedeng moal burung dipisan Tuh gini sok ah hati kuring moal benar daun iris bahajat anu bangkit ayah dimulayan ku pahajat saksena no emploh hejo Sumangga kapayun kamu bapak haji. panutan bapak hajat ibu hajat diantosan bareto daun iris ayah gitu bapak hajat ibu hajat Sumangga kapayun. Jajan kapayun nih. Daun iris sisi kawin aduh ampun takdir tebenang dipukir diawitan ke bapak hajat seribu hajat Ayah tuh ayah. nuju kapayun ibu hajat basa kuring Dimulayan ke bapak. Ari agian sarang bos sarang teheli agian bos Orea agian bos Orea agian sareng teheri bos Korea teh mangga mohon. Ieu teh hoyong tepang heula nu dipayun. Nu dipayun aya ketua pemuda. Aya saha wae teh dipayun ketua pemuda. Nu kaduhan Anis Sanada. Kan? Anis Sanada manawi. Anis Sanada. Bos Lepis aya nih. Ini moal burung ipis sorong agian aya agian mangga kapayun ka agian hati kuring agian ka bos Orea moal benar di bobodo aya kanggo agian sareng teh agian sareng teh Eli agian anu mana tah kapayun geuning sareng teh Elin sareng teh Pina duh agian
Sarang Mang Ero. Ayo mama mas, mama mas. Tunggu nih. Oh, di payun. Di mama. payun sing ada yang nenek. Bos naon tadi teh bapak pimpinan. Bos lepis nih. Bos lepis. Aduh, mohon atur nuhun wa mamas. Giliran kanggo bos lepis senang. Jadi payun. Di payun. Teh ciner. Nah iya iya. Kedah papaitan heula sareng bos lepis. Mangga mangga. Jaipongan heula ya. Saya saha-saha. Mang Ero. Mang Ero. Sareng Mang Urina aya. Ero dan Uri. Ya. Bos lepis. Atur nuhun bos lepis. Mang Uri aya Mang Uri. Kesalahan dia Pak Ero. Dilajeng kelas gener. Aya cenah teh ciner Pak Uri. Tah iya. Tetep dedeng. Sahadene. Mang Anjar sareng Mang Andut Aduh. dipisah. Masih di keluarga Anjiliana. Hati kuring moal benar di popodo. Mang Anjar sareng Mang Andut. Mang Anjar sareng Mang Andut. Teh hilap kanggo Bapak Kanggo Abu. Mang Anjar sareng Mang Andut. Mang Anjar sareng Mang Andut Aya. kapayun heula. Rame keluarga. Ya Mang Anjar ya. Duh. Mang Andut ya. Oh mangga. Siap. Mang Abung aya Mang Abung. Sareng Mang Ade Gedang. Aya neng aya. Asa hoyong ngarujak gedang. Aduh. Geningan. Mang Ade Gedang aya Mang Ade Gedang. Tah cenanya sok ngaralet-ngalet. Mang Alan sareng Mang Ocin. Kapayun kamu Mang Alan. Mang Ocin. Sakantenan Mang Oci. Saurna teh mohon mangga. Daun saksina nu emplo hejo. Duh, panutan Mang Ade Gedang. Atur nuhun kanggo Mang Ocin. Oh iya, kapayunan sagedawan mupuasan Mang Ocin Mang Ocin lawan pilar dengan sareng Hendra ya Hendra bikin lami ya Hendra basa kuring atang nyawang Hendra deui. Duh, waktu mitina Hendra Adeni hati jadi honcewa. Di papa. Sareng Adeni Aya neng aya. Teh Rina sareng Teh Dewi. Teh Rina sareng Teh Dewi. Sakedapan Teh Ria sareng Teh Dewi. Aduh, ampun Teh Ria Teh Dewi. Lahir lebeuna dipuji. Mikir lami kali deui kanggo Pangkus Bandar Domba. Waduh. Duh, Pangkus Bandar Domba. Mangga kapayun kamu Pangkus Bandar Domba. Sareng Teh Ria. Teh Ria ya Teh Ria. Aduh, Teh Ria mah atos selfie pang payunan. LP banget pokoknya. Teh Dewi aya Teh Dewi.
Edi, Mang Omo, Mang Alek, Watoto Kunul cerenya. Sanggup moe sadayana, Wa Ali Marken, Mang Ulus. Asana tadugi ka enjing ge moal anggeus ieu mah nya. Sing sobar ning So, Alilip, Akiki, Wadindin, Wa Uhud, Pak Kiai Uud, Bos Tori, Pamardi, Abah Uma, Abah Ohan, Amomon. So, ngalet galet. anu kasobat di keluarga. Mangga. Oh iya. Panutan disambung